Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah Kang Teteh pamiarsa SMTV urang tiasa ditepangkeun deui dina acara tos maneh saban dinten Kemis malam Jumaah nyaeta acarana Calung SMTV. Kalaresan Akang Teteh sadayana nu dina wengi ayeuna nuju manco di layar kaca urang Sunda SMTV eces pisan. Nuju leleson ngariung kempel sareng kulawargina wilujeng wengi wae wilujeng leleson wilujeng istirahat saparantosna sadinten jeput pangintennya parantos urang teh sadayana beraktivitas nyumponan kawajiban tangtosna kanggo nganapkahan keluargana. Tah kalarasan dina wengi ayeuna lalesona Akang Teteh sadayana disarengan ku pidangan Calung ti kalarasan aya pokona manu baris ngahibur grup Calung dina wengi ayeuna. Ia mangrupikeun sawios tareka SMTV kanggo ngamajengkeun seni tradisi Sunda anu dina wangkit ayeuna parantos banyak kageser ku zaman gitu ta. Ku kituna ku ayana program Calung SMTV pamugi wae calung seni calung nu aya di Sumedang khususna umumna di Jawa Barat tiasa ngungklung deui tiasa majeng deui oge atuh panginten kanggo nonoman sadayana tiasa ka goda atanapi tiasa oge mika cinta mika reueus kana seni Sunda ieu kugituna dina wengi ayeuna aya grup Calung atanapi ti paguyuban seni Calung Sumedang nu baris nyarengan Akang Teteh sadayana. Kugituna urang langsung wae pidangkeun urang langsung wae sakseni ku urang sadayana paguyuban seni Calung Sumedang. Palepah pada lisan eta nembang nalu mengis masih bereda-reda cenah batina ngageri kaki Sunda mun hilang wawangi sarakan pangajikan pangbalikan tanah endah magesan bumeta ikhlas bela rek bebela pikeun anjeurkeun ajen budayana palepah majakeun gongan ingak nangariga linu cerik balilihan batina ngageri kaki Sunda mun ilang wawangi tradisi ngarang-rangan ilang sari tembang kawi asli kaluli-luli kasilih budaya dengan anu endahna ukur sabeng batan hari ring bihari rereus uparenggana di bandajen mandiri hari ring bihari geus mati nasanubari mobes ibun wanci hari ring bihari galehna mamaras rasa endah taya sisili hari ring bihari ajena budaya tinuhun tetep lanjut terus manggung hari ring bihari galehna mamaras rasa endah taya sisili hari ring bihari
hariring bihari geus matri nasanubari mobes tibun wanci hariring bihari hariring bihari galehna mamaras rasa indah taya sisili hariring bihari hariring bihari ajena budaya linuhu tetep manggung terus lanjut. Palepah madakena goongan inghak nangariga linu curik palilihan cenah batina ngageri kaki Sunda mun ilanggo wangi tradisi ngarang-rangan ilang sari tembang kawi wasli kaluli-luli silih budaya dengan anu endahna ukur sabeng badan hariring bihari hariring bihari galena mamaras rasa endah taya sisirihna hariring bihari hariring bihari geus patri nasanubari geus kuibu wanci hariring bihari hariring bihari galehna mamaras rasa endah taya sisili hariring bihari hariring bihari ajena budaya linuhu tetep nanjung terus manggung. Alhamdulillah hadirin sadayana mun oge waladia balad tipa guyuban Calung Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah nya dina dangeun ieu urang sadayana mohon tiasa patepang deui patepung lobung paprok jonghok patepang rarai melalui SMTP. Program Calung SMTP Mohon aya nama leuwih eces pisan aya langkungna aya alhamdulillahnya sanaos urang tos sababaraha kali tapi genteng-genteng ulah potong urang teh gitu da bade kusaha deui palinten seni Calung khususna pami sanes ku urang sadayana utamina urang Sumedang gitu leres pisan urang teh ngeureuyeuh ni kreuh sanajan tong pateu pilih ti kadawatnya atuh mohon urang sangakeun wae ka balad-balad urang baraya-baraya urang anu aya di kulon dan di hiji-hiji mah disebatan meureun lami bojangnya mohon di wetan sawetan di kaler sakalerna di kidul di kulon di handap di luhur nya hayu urang tingkatkeun ngamumule khususna seni Calung leres pisan nu aya di Kabupaten Sumedang khususna umumna Jawa Barat da urang teh urang Jawa Barat nya pan ayeuna kaleresan di Jawa Barat teh tangtos urang ngabudayakeun seni-seni Sunda nuju digalakeun dina pawangunan khususna panginten dina widang seni Sunda margi sagala rupi oge upami teu ku seni malaras leres pisan sok ayeuna urang mohon adan kitu mah ke seni mah Allahu akbar euy kitu kan teu leuceuk kan mata kade ulah rek panatikeun seni tah kitu nya
segala rupa ayeuna urang diacuk teu make seni mau dikurungkeun juga di masjid ku seni mah alhamdulillah urang bakal manjangkeun silaturahmi tah eta pokok utamina mah mohon ti paguyuban Calung Sumedang teh nu diutamikeun teh silaturahmina leres pisan upami ayeuna urang di paguyuban ngan ukur bade nguruskeun itu paruguh moal aya tungtungna nya jadi utamina mah urang teh silaturahmi nya utamina dina ngamumule seni calung seni tradisi Sunda aya tahapan-tahapan panten ngamumule teh diucapkeun mah panggampil-gampilna tapi dilaksanakeun paling sesah nama tah eta ai nyarios mah gampil tah gitu gampil nyarios mah peletuk eta tapi pelaksanaan anu sesah nya oh eta mah meureun eta mah sanes tiasa nyarios nya can kaajangan nya pan alhamdulillah kamari geuning aya naon cing pasang girina kamari teh Presiden muda nah di Sumedang aya gagah deui nya alhamdulillah tangke mah aya deui kita aya Pasanggiri Calung SMTP Calung SMTP aya dina Milangkala anu ka-12 nya insyaallah tah kumargi kitu simkuring ngabewarakeun ka wargi-wargi sadayana khususna urang Sumedang Sumedang oge urang tuh Majalengka mohon heeh naon margina rencana SMTP Pasanggiri Calung teh 2 kabupaten leres mohon Sumedang sareng Majalengka yo urang ngahiji da Calung mah kitu-kitu nah entong ningali urang Sumedang tong ningali urang Majalengka urang sami-sami ngamumere seni urang maknya ai urang luar negeri bisa nurai urang teu gitu kan heh ulah dugi jati kasih liku junti saur sebut ulah nepikeun ka jati kasih liku bos dah Pak Adun ayeuna mah supados urang panduk non parduka samut sunat kalampah urang haturanan wae kan iden aya binatang tamu aya bintang tamu oh geus diganti emang 2025 bintang tamu aya asukeun teh binatang oh aduh haturan bintang oh binatang tamu aduh mangga kumaha bade nyarios naon mau apa nyarios bade lagu naon lagu naon duka tuh mangga urang sangkeun dina lagu duka atuh tah gitu oke haturan wilujeng sumping ka sadayana keluarga besar paguyuban pangitannya oge khususna seniman calung Sumedang sareng Majalengka umumna sa Jawa Barat mohon anu mana namanya disangemkeun bade aya Milangkala SMTP kalarasan bae diselenggarakeun Pasanggiri Calung pokokna mah hayuk urang sasarangan kedah ngungklung deui pokokna mah calung lah intina mah gitu pan tadi ge upami teh ku urang bade ku saha tah gitu nya laras makanya urang luar negeri ngaharaja di alajar tah eta aya urang Sumedang teh bisa bari jeung urang teh kudu make duit keun mah eta mah ai duit mah iya atuh masalah eta mah apaan tadi gue SMTP mah Milangkala tah urang milang duit alah hani hasahayang ya urang sangakeun hiji kabehna ti Pribados titip hariring kalarasan ieu karyana Pribados pisan punten kuringan teken pangapikeun ieu halere pangulangkeun ieu haleang kaju-ajunan anu ngantosan iyakeun kuring antar
haliri pamulang ieu haleang kajujunan anu rek miang anjeun miang mangkat tata mangkat berjuang tatana mawa carita katresna pasini lalakon urang anjeun miang mangkat tata mangkat berjuang tatana mawa carita katresna pasini lalakon urang. Oke gitu khususna ka orang Sumedang Sumedang anu kabujang ku ieu channelna SMTV pokokna SMTV makin cekas orang Tanjung Sari sa Tanjung Sari Jatinangor sa Jatinangor pokokna mah khusus dikupkeun ka sadaya seniman calung. Yang akan kuring antarkan panapikeun ieu haliri pangamulangkeun ieu haleang kajujunan anu rek mulang yang akan kuring antarkan panapikeun ieu haliri pangamulangkeun ieu haleang kajujunan anu rek miang anjeun miang mangkat tata mangkat berjuang tatana mawa carita katresna pasini lalakon urang anjeun miang mangkat datang mangkat berjuang tatana mawa carita katresna pasini lalakon